Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awaluna, maka ari anu awal kabeh, nyaeta rohilun kamarikan nucan wusul ngan keur laleumpang ka Allah hatina rohilun. Etalil anwari karena pirang-pirang nur, ibadah nate rohilun ma karena ngaharepkeun menang nur Allah. Gitu. Ai abidun tegesna anu ibadah laha karena itu anwar. Wa muhtajuna jeung nu barutuh kabeh ilaiha kana itu anwar, litawasuli pikeun gawe lantaran, biha kalawan itu anwar, ila matlubihin kanu disupri ku itu awalun. Ta eta rohilun kan hayang menang nur supaya tepi ku sabab eta nur kanu dimaksud. Nah gitu. Matak ari nur teh tutumpakan hate ka Allah. Isukan ge di hadrat Allah teh tutumpakan teh nur. Matak nu paroek hatena mah nu teu aya nur Allah lalu lempang itu hitung tetumpang. Mun ka Jakarta lempang lilang, komo ka Mekah ya. Mantak ti kubur ka mahsyar teh sabaraha ribu tahun atuh da lempang. Beda jeung tumpak nur. Eta teh 1000 tahun nanya Siratal Mustaqim teh. 1000 tahun datar, 1000 tahun mudun, dinisbatkeun ka anu mun di dunia melempang nu teu boga tutung. Ari nu boga tutumpakan maka tereh nepina ka surga. Nyukang Siratal Mustaqim teh tergantung nu ditumpakan. Matak nur Allah teh aya nur intiba, aya nur iqbal, aya nur wisal. Ku basa lain mah aya nuril akli, aya nuril ilmi, aya nuril hakiki. Tak tergantung eta. Hari tumpak jet mah ke Mekah ge geuning 1000 tahun, 1000 juta meureunna. Cisok 8 jam nepi, lumun lempang cisok. Baheula ge zaman mama cenah ka Mekah teh 7 bulan. Oh kapal cahaya itu udah kekarayapan berarti. Ayeuna mah 8 jam nepi, 12 jam ka Mesir tuh. Da tumpak jet. Mahal eta mah nya. Aya kapal murah sok murag. Nah anu tumpak nurna murag di Siratal Mustaqim teh murah tuh tumpakan. Komo lamun dinisbatkeun ge seukeut batan pedang leutik ala batan rambut. Eta teh keur nu teu tutung. Nu matak ibadah sing loba ngarah nur Allah na datang. Matak ti dia al awaluna lil anwar.
Jadi paeh poso dina ibadah teh salikin mah karena hayang loba nur nu datang. Nah gitu. Teu kudu make hijib Robi, hijib Nasri. Neangan guru ka Banten. Baca we Allah, Allah, Allah. Ada duitna leutik dengan guru GA pipir imah we. Teu kudu jauh-jauh. Hari batur mah loba duitna ka Mesir, ka Dubai, ka mana? Amerika sakola ge pan. Da urang meleutik duitna anu deukeut. Maka anu gampang we Allah, Allah sebut. Disebutna cek ulama sirrul asma. Lamun jalma lisana nyebut asma Allah. Bari ikhlas hatena, tak engke hatena teh sok didatangan nur ku Allah. Nah gitu. Allah, Allah datang terus. Nah gitu. Geuning aya nu dikir jadi dukun, heuh eta mah. Teu ih. Eta mah Allah-Allahanana duit. Rilisan ka Allah ari hate kana eta jiga urang udud. Dengan duit keur lain keur kurban. Eta bukan. Matak nur teh eueuh wae dina hate teh. Batur mah tilu balik ge meunang nu. Nah gitu kan. Nyontokeun mah kan enteng we ngaran teh artinya kan. Ngaran teh ngarti lah gitu. Nu palinter mah ngabahasakeun Quran jeung hadis teh ku bahasa urang anu ngarah teh ka harti. Itu teh kamari abdi tu dia jedelon. Di mana anjing? Ciawi kira kudanya. Pesantrenna teh namina teh teu make Arab-Araban. Serah tarjo ning rahayu. Padahal kiyaina ramana anu al-maghfurlah teh teh rarencangan mama pun aki. Baheula ceuk mama engke maneh cicing di Ciawi, aya di Ciawi baturan mama baheula jeung agan Didi mun ka Ciawi sok eureun kapagi geus kumaneh ge. Kepangina teh geus lila di abdi 12 tahun kagara kepangi. Can kepangi na cicing, goda lain urang dia panang teh cicing teh bisa liliaran. Ari nu ngajakan lila-lila ih. Sareng Kiai Mabrur sarjana hukum Al-Maghfurlah, dosen tafsir di IAIN. Ngaji palakna teh 15 kali tamat teh. Ngaji tafsirna dipahamkan. Ngadongengkeun ka abdi. Yo. Ajengan mun baheula Raden Didi Sumpi jeung Mama Bantar. Ki abdi teh. Engke teh cek apa teh mabrur, gantian aing muruk. Tuh. Nyamperkeun eureun keur ngaji ge datang Raden Didi. Hormat Bapak. Tapi kariwayatna mah cenah uing teh ampir dijieun minantu ku agan teu gitu. Ari datang teh abdi ka dinya. Apa teh keur sasauran Kiai Mabrur sarjana hukum. Bapak-bapak pangihkeun Allah dina saban-saban tagoyurna alam. Tuh basana teh sederhana. Ana di abah mah basana beda. Ari ka kebon maneh sok manggih Allah tara. Di masjid manggih Allah di kebon eueuh. Matak piheutan batur dipinahkeun da eueuh. Lain dengan Allah anapeun kalaka ya kan. Jadi hate eling teh ka Allah, tak gitu. Jadi Kiai Mabrur ge dina tagoyur alam teh eling atuh. Keur beunghar dibere pakir ari robah teh tas beunghar pakir robah ngaranna. Lamun beunghar terus robah lain. Ari alam robah, tong aneh mun kaparingi kamari ayeuna urang pairagang ayeuna teu. Anehnya aing. Kamari mah pairagang ayeuna mah teu.
Tahu geus lemah kitu sabuk teh itu meunang beli teh ahli hikmat. Kadinya lumatna teh tagoyur sunatullah, Allah ngadamel makhluk beda. Waktu gunta ganti. Kamari payu ayeuna henteu pan itu terubah. Geus jadi sunatullah, Allah ngadamel makhluk beda. Nu anger mah atuh Allah. Aya makhluk nu jiga Allah. Aya. Tak tanya sakapeung mah ari keur penting salat teh osok 2 rakaat mah sugan. Hate jawab sia. Aya makhluk Allah nu teu robah jiga Allah. Sok jawab sia jawab sok. Allah kungsi eueuh teh. Urang mah osok eueuh nya. Ayeuna aya di masjid ke asar aya moal dia. Tuh eueuh sakapeung. Allah mah tara eueuh, nu mah tak terima. Keur boga duit Allah keur teu boga duit Allah Ieu mah ari boga duit regreg. Dunia cangker, waduh ieu teh. Nya ari teu boga duit ya reyot dunia teh. Ayun-ayunan leumpang. Sugan pangeranana duit eta mah. Keur teu boga duit teh pesak Allah mah aya. Tong riweuh aing hirup diatur ku Allah lain ku duit. Duit awal Allah aya. Aya teh ya. Geuning riweuh. Engko Allah mah aya. Jigana teh mah hirup teh kumaha duit. Jadi pangeranana duit. Da kudu kieu ngaji marifat ngalah ka harti. Waduh aing teh teu marifat. Ari nalar maujud gina bako di logatan balik ya sepang marifatna. Kegeruan we Allah ari hate nyaronde kana duit. Ujah sato. Tak kali balik ngaji teh kudu ceurik akan nyaho kesalahan diri teh eta ngaji. Lain balik ngaji teh asarek panggulana ka surga jadi Firaun eta. Balik ngaji jadi Firaun, ciri ilmu teh barokah eta. Ilmu barokah mah ceurik balik ngaji teh da nyaho salah sorangan ayeuna. Kamari macan nyaho aing teh kitu teh salah ayeuna mah nyaho. Pangikeun Allah nasaban-saban tagoyurna alam. Oh, barang jol eta teh. Waduh ajengan teh ngobrolna kieu aya. La ilaha daerah mustahilat illallah daerah wajibat. Kapan teh masantren mah lieur sekarang geus kitu teh. Nya, lamun dibasakeun kitu insyaallah akang ge mulangna lieur. Lieur. Gitu kan. Nambi pasantren teh serah tarju ning rahayu. Eta teh bahasa Islam iman syariat tarekat hakikat. Teu dibasakeun syariat tarekat hakikat naon syariat aing teh naon. Tarekat naon teu apal. Sieun we ku tarekat teh. Cukup batur sasar tarekat teh. Ubi ibadah teu make tarekat mah mau lebih-lebih. Kudu ngan ulah tarekat tu salah, kudu tarekat nu bener. Tarekat nu bener mah dibawana ku guru mursyid. Guru mursyid teh mana? Lain ngaranna Mang Mursyid lain. Guru nu geus ngahijikeun parkeun jeung jamu. Naik turun geus apal. Jadi urang naik dituyun, naik turun dituyun. Lamun urang di mutawipan kudu tara naik wah riweuh. Bener. So nanya ka dieu jalanna mudun ka dieu jalan taroki jeung sulu. Matak tadani jeung tadali. Dipimpin ku saha ku mursyid. Salianti mursyid mah mau bisaan mimimpin taroki jeung sulu. Moal ilmuna ge moal apaleun. Kudu maca kitab we teh mah hungkul. Apaleun praktek taroki jeung sulu. Serah tarju ning rahayu. Profesor Doktor mantuna Pak Haji Antonnya mantuna ada. Diterangkan. Serah pasrah. Ka apa cenah ke naon serah teh? Pasrah.
Pan urang kudu pasrah sumerah ka Allah bener. Cek Allah cicing-cicing, cek Allah nangtung-nang. Ieu mah cek Allah ini cia cicing. Ari cek Allah cicing ini. Pasrah Islam eta teh. Ma'hadul Islami. Untuk make eta serah. Pasrah suma kana undang-undang serah teh pasrah ari ya tarju teh taraje apalagi naik ari ning teh wening bersih itu ari rahayu teh salamet nepi kan dimaksud tuh tadi nama mah ngaji eta abdi teh ngan kelantaran ingkeun profesor gitu dibahas ku abdi sarah teh taat ka taraje teh keur naik taroki jeung suluk ari wening teh naon bersih hate tujuan ka Allah hungkul iman teu kecampuran ku musyrik jali jeung hofi di mana geus usul rahayu salamet hate usul ka cuk nu tas ngaji bahan abdi tidak bisa wae ajengan meuh gitu sih atuh sarua ajengan dikitu macam ajaran pan ari zaman itu apa? Wah, itu arti oi. Sieun aing mah. Ieu mah juga kajawaan oh, bener balas pinter kiai dibahasakeun bahasa Quran hadis teh ku bahasa Ciawi, ngarang urang Ciawi ngalartieun. Eta teh balas watir kalau bodoh eta teh kan. Kudu apal arti. Nah gitu pasrah karena undang-undang hartina ibadah ka taat ka Allah cek Allah lempang itu mun teu purun paksakeun gitu cek Allah cicing kajian diringkus suku teh talian kana tihang imah tingkah yang wah itu suku yang ini tapi cek Allah ubah taroki naon hati lempang suluk tanu apalun ilmu taroki teh taraje eta teh mursid mun lain mursid malah apaleun boro-boro nungtung batur mana geus sasab jalan taroki jeung lempang menuju Allah bari getol ibadah nur Allah datang nepi bari tumpak nur Allah di mana geus nepi rahayu tah itu akan sarah tarjune rahayu waduh cuk simkuring pinter yo kiai teh mikir sorangan pinter kiai nah gitu tah ayeuna ge urang dibahasakeun ya bahasa hikam teh kan bahasa nu sederhana mata abdi nyaritakeun ya timimiti mahjubin nepi ka jadi muqarrabin mun hayang nepi ka muqarrabin kudu sanggup naikkan 7 tahap eta disederhanakeun bahasana supaya ieu jalma ngarti itu kahiji naon hayang bari usah nepi ka panggih jeung guru dan teu hayangan bener mah tara panggih jeung guru mursid tara sok cadu jalma teu hayang bener tak teu perlu ngomong hareupeun jalma teu hayang bener mah antep cenah ngaco saumur hirup dari obrolan ge moal ngarti-ngarti atuh ngan lamun hayang bener di obrolan teh mikir bener ya mikir teu mikir di mana mikir mah arti mikir teh mikir di dia tafakur mun hayang nyaho Allah kudu mikiran makhluk bari eling tafakur teh kitu mikiran makhluk teh eling mah geus mentok di makhluk oray-orayan ti makhluk ka makhluk balik deui ka engko ngesang tapi teu diburuhan atuh da nangungna teu indit teu geceling di tempat nanggung sakinta buburuh mancuk buburuh nanggung teu indit diburuhan mah awak mah nyeri ini
gitu agak geus urang tuluy kan ieu mah lebar teh gitu. Tapi lamun kieu akang teu ngarti. Jadi rohilun mah butuh kana nur Allah teh. Pikeun naon? Pikeun tawasul. Tawasul teh gawe lantaran. Jadi sababun dohiruna hate busul ka Allah teh lantaran tumpak nur Allah. Mata cek ahli hakikat mah nu geus usul. Lain wirid datang warid. Warid heula tuluy wirid. Sanggeus wirid jadi warod. Tuh teu harti akang nya ulang-ulang beda. Datang heula nur al urangna jadi ibadah ka al akhirna tina ibadah taroki jeung suluk jadi usul. Usul teh warod. Warod teh datang ka Allah teh. Ari wirid amal soleh nu baku. Entak lamun hayang usul kudu amal soleh sing loba. Ke datang nur saukuran amal soleh disebutna nur tawajuh. Nah gitu akang. Supaya bahasa tawajuh lin. Eta teh ngadatangkeun nur tawajuh liwat guru. Guruna kudu caang hatena. Ari guruna poek mah tawajuh kumaha? Ditawajuh kudu poek. Usul ka Allah hatena aya nuran tuluy tungtun murid la ilaha illallah kasenter ku nur hate jadi calaan tuh sanggeus ditawajuh ku guru artina sanggeus dibere nur Allah ku guru nu aya dina hate guru jadi lempang menuju Allah akhirna jadi eta basa tawajuh dina tarekat ya kan bahasa tawajuh teh talqin teh numtun dituntun jalma di sana la ilaha kegegeurang ditalqin ku abdi di dieu ngaduakeun nu ka haji arwilin ayeuna teh aya putra bener anu ka Mekah teh putra ge dulur atuh teh dulur ge salemur atuh bener aya salemur anu ka Mekah ayeuna atawa anu kosong eueuh hiji acan lembut anuakeun ke rasa kurang talqin ayeuna nuturkeun bade ngaduakeun nu tos arwi ti Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabilallahu hajjahum wa ghafara dzunubahum wa akhlafa nafaqatihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hek tuluykeun doa nu dieu teh. Ilahi ja'al qulubahum bihadratil muqaddasah min hadratil muqaddasah bihadratil muassasah so haran tekapat ilahi ja'al qulubahum bihadratil muqaddasah min hadratil muqaddasah bihadratil muassasah. Mugi Gusti ngajantenkeun kana manahna mukminin anu marugaha haji termasuk saha deui anu teu ngaji ka duakeun sing wusul ka Allah taala sapertos manah arifin. Nah gitu akan eta ditalqin akan ku abdi ari hatena lempang teh dina makna bieu aya nu lempang aya nu teu tengah ngan ku ngucapkeun ge muga-muga meunang barokah
Itu akan mulia nu bisa arinit maka Mekah kang. Aduh, urang teu boga duit deui. Aya boga duit can kepanggil ieu lelaki 10 tahun deui. Ngan umur geus kolot. Bukan kepanggil bukan moal. Keun we teu kapanggil jasadna, rohanina kepanggil. Da tujuan ka haram teh jadi arifin. Haram teh derajat arifin. Keun bae teu nepi ka ditu ge, da keburu maut, duit didaftarkeun, sing ditulikeun ku budak sukan tetep usaha. Nu penting hate ku Allah di dieu ge ibadah sing usul nepi ka jadi makom ari panggil ku Allah. Dae nu panggil awakna hungkul. Matak aya Habib. Cek Habib. Pan gaya ari ngobrol mah aing rek nyumponan pangundang Allah. Ngan mikir sanggeus diundang urang Allahna cenah nyamperkeun teu. Mangihan ka ente Allahna teu bote mangihan. Dionangan teu papanggih. Naon manana ka keur wukuf teu bisa tajalli ka Allah. Matak loba nu ngahaji teu ka ciri jelema. Da teu warusul ngahaji. Matak balik teh pajangkung-jangkung kopea. Ditanrangkeun haji teu bisa. Akang haji teh matu ifrad deui. Eta kumaha mun ngahaji teh nyaho? Teu nangtukeun ifrad jeung tamatuna ci sok. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi ta aparkun haji. Jadi niatan teh kan, niat malin ngucapkeun condongna hate kana migawe haji. Diucapkeun oge hate teh condong rek migawe mah lain niat. Ari niat talisan hate akang. Eta mah diucapkeun sote keur nuntun hate kitu akang. Geus niat geus padahal geus diucapkeun. Padahal tadi keur nawaitul hajj teh keur ngitung jandela kapal. Oh kakak itu make ilmu tak annasu bila ilmin halaka manusia hirup teu make ilmu rusak nu rumah tangga rusak ge teu make ilmu bener kan sabab teu make salat boga tapi rusak teu jadi salatna sabab teu make mau ngaji teu make hayang jadi mabrur tapi teu ngaji bab mabrur di dieuna ari teu ngaji sok arti tara akang can ngaji alfiah ka arti teu baheula. Ditanya nun wikoyah jalman teh nyaho alfiah insyaallah teu bisa ngajawab. Tanya ya niswaco mau bisa ngajawab. Tanya i'rab nun jama jabat atawa JR anu masyhur mau bisa ngajawab teu ngaji alfiah. Punten Kang rada tarik gitu ngobrol. Supaya akang teh semangat sadar diri bener aing teh itu. Lin ukur aku-akuan lisan hungkul. Pangin teh cenah Allah jeung urang. Hartina tajalin teh. Nah kitu. Tong ka atoh ini ka ditu, bisa mangihan Allahna ka urang. Tah gitu kan. Eta bahasa Habib, beli bahasa Habib teh mah Imam Habib ubi. Habib enak wae sia cenah. Merasa bangga beli haji. Nyumponan panggilan Allah. Allah na nyamperkeun ka ente teh. Tapi ulah di maknaan dohir jadi mutajilah kan akang. Neangan Allah di Mekah atau di Arafah eueuh itu mami. Lain soca ningali Allah kang hate tajalli ka waktu di Arafah tajalli teh Jumat. Matak haji teh aya haji akbar. Haji akbar teh lamun wukufna poe lamun wukufna mising lain poe Jumat ge ari wukufna tajalli mah akbar keur si eta mah. Lain akbar teh Jumat teh hungkul bari usul teh. Haji kecil itu. Akbar nama saulah teh tajalli ka Sang Maha Akbar. Oh, itu kan. Cikantos teh Kang teh ngaos teh Kang. Ke aing mah ka Mekah teh ilmu wukufna Jumat. Wah, lila ada gua. Patur haji teu akbar ge akbar urang mah lamun wukufna tajalli mah ka Allah.
Hartina Jumat teh tajalli akan tinggal dina usulul hikamiyah. Dinya jami'ul usul fil awliya tinggal di naon hari Jumat wa huwa waktu liqa'il usuli ila edil jami. Poe Jumat teh cekali hakikat mah lain tas kemis akan teh mah cekali dohir tas kemis mah hitung kurban syariat mencit doma ari sifat sato diingu sebenarnya kurban teh kudu nutupan sifat satu ku kekuatan ruhul insan ruhul adom nyaho Allah. Kurban hakikat teh eta sebenarnya dilelah kana eta di kurban dibenci itu kebagian kuku lutus. Hari kurban hakikat ente sifat satu diingu nu pikiran teh dahar jeung nginum ari salat bener teu dipikir. Itu sifat hayawani itu kan. Ari muning sok nyatuan kan. Urang dahar sadua wae. Yang ari muning mah waktu nyatuan teh tar nempo mere, ari urang mah ningali inget ti Allah gitu. Ari muning mah tara keburu juput ngegek mosin dah juput paduli teh narek maling maneh. Nyatu eta pikiran mere. Tutupan sifat eta teh kurulah adom urang hate nu nyaho Allah. Jadi nafsuna eleh. Taqiyatu sifatin nafsi bi quwwati ruhil adomi. Eta definisi kurban hakikat. Tak ngaji kudu nepikeun hakikat, ulah dohirna hungkul, dohirna we hungkul ya. Dohir teh aya hakikat nya aya luar jero. Di mana aya luar aya jero. Ya mau ngahaji ibadatul fi'liyah. Rukun qalbiyah kan. Rukun naon? Rukun fi'liyah kabeh. Pagawean ku anggaho tapi da anger aya ibadah akliyah. Dina wukuf ibadah akliyana naon? Tajalli ka Allah. Dina tawaf muraqabah ka Allah. Dina sa'i fastabiqul khairat. Kabeh aya minimal akan sok kudu teh hayang eureun teh sa'i. Itu hayang eureun teh sok kudu. Teh hayang eureun mah teh hayang bener. Cik tadi guru hayang bener bari usaha ke ku Allah pangikeun jeung guru mur hayang nage teu. Teh hayang teu guna jalma teh mah. Namun jalma teh yang bener di pepatahan sarua jeung ngageuingkeun jalma nu sasarean. Teu moal hudang sing di talapungan ya ini cicing. Beda jeung nu sare bener. Digeuingkeun teh pakora jatuh. Ieu mah sabab teu nyaho salah sote di bejaan teh robah buru-buru. Tapi ari anu sasarean da ieu teh yang bener. Teu teu kadenge subuh mah ingin mau hudang we. Oh kakak. Tak gitu kan. Wahajita sabada ihram rukun pangkedena wukuf mata wukuf ya mun poe Jumat akbar hartian bakang mah ulah Jumat wae mikirna tuh engke kamu kate agak-agagan Jumat teu untuk Jumat moal aing teu akbar teh Jumat teh mana hakikat wukuf bari tajalli ka Allah akbar kajian salah sauge. Maka cek ahli-ahli Allah mah poe mangan Jumat hungkul aweus Senin Rebo. Man mata yaumal Jum'ati dakhalal jannah. Saja manu maot poe Jumat asup ka Jumat talmuntas Kamis kumaha tukang maling domba maot Jumat. Jalma tara salat maot Jumat sok. Jalma nu hatena wusul keur maot asup ka nya nu wusul tara salat. Bener kan? Lain ke wusul atuh eta mah ujasab satu. Ari ngaku wusul. Ari kalakuan papalimpang jeung undang-undang Allah. Ngaku mah gampang, ngan di aku duka. Aing iman ka Allah. Eta iman ente di aku teh ku Allah, cisok. Dianggap da sah iman ente. Ngaji bab iman.
Man taklid iman ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, iman hakikat, iman haqiqul hakikat. Diaji urang. Ngara urang boga ukuran. Iman aing bener teu ya. Ngaji definisi iman, lain paya percaya iman. Iman, percaya caritana cek rugot eta. Percaya yen Allah nu nyieun ieu makhluk, tapi salah nekadkeun Allahna lain iman. Dan kudu make marifat. Ngaran iman maka marifat jeung tauhid eta iman ngaranna. Lain percaya kan? Percaya ge ari teh aya marifat. Nekadkeun Allah nyalahan. Misintakan 100% ge teu muafiqun lil waqi batal imanna sawa batal marifatna. Begitu kan. Tak urangnya doakeun ka anu marungaha haji sugan we da anu inget masuk diingetkeun ku Allah. Nu eling ka Allah, Allah ge ingat ka maneh. Itu sama babasaan hungkul bahasa kinayah nya Allah poho datar poho. Ari kanu teh eling mah Allah teh poho nya lain gitu. Bahasa kinayah itu kudu ditakwil manana. Mulia baturukan. Naon sababna jagat pangmulyana satangkarak ning jagat satungkep ning langit dibandingkeun jeung pelangitan di mana wae ayana. Itu nu aya di alam mulki planet pangmulyana Ka'bah. Jadi dunia pangmulyana. Planet sejen mun aya jelema ge moal kosano di dunia. Dunia. Ari dunia pangmulyana mana? Ka'bah. Di dinya kan tanah haram Mekah. Mata cek Kangjeng Rasul, aya hadis Rasul kan? Demi Allah pangmulya-mulyana jagat Allah Mekah. Wallahi inna makata khairu ardillahi. Demi Allah pangmulya-mulyana jagat dunia ieu teh tanah haram Mekah. Ceuk Kangjeng Rasul kami pangresepna ka jagat Allah teh Mekah. Sehingga uing mun teu dititah ku Allah kaluar ti Mekah cadu moal bijil-bijil ti Mekah saumur hirup. Cek Rasul aya hadisna aya. Baca Ihya kan. Di bab ka-4 dina bab ka-7. Pan Ihya teh dijadikeun 40 bab. Anu ka-7 na baca. Ku akang di dinya aya. Antara maca Ihya na teh nya. Oh disingbuka ge itu bisa macana hese atuh. Ayo dijelaskeun di dinya. Cek Rasul moal bijil inti Mekah saking cintana ka Mekah. Lamun teu diparentah keluar mah ku Allah. Hijrah Muhammad ka ka Madinah. Moal mal ini ti Mekah seu Rasul. Teh hebat kumaha? Unggal ka Baitullah Jibril aya di Hajar Aswad. Kenaon Jibril keur ngaistighfaran dosa jelema nu istilam ka kami. Nu nyium ka manehna atawa istilam ti kajauhan. Diam di istighfaran ku kuring Muhammad. Antara rukun Yamani jeung Hajar Aswad 70.000 malaikat gawena amin amin ngaistighfaran jalma nu ngadua keur tawaf. Tawaf masuk aya eureun tawaf ari lain keur salat. Tara pinuh wae nu tawaf. Naon sing sababna rahasiana ka? Mun beurang selalu tawaf wali abdal. Matak jalma teh katarik ka dinya tawaf beurang. Kang ari tas ti Mekah hayang balik deui teh. Tanyakeun. Hayang ka Mekah jalma nu geus ka Mekah mah alabatan nuncan. Oh,
Akang nguncan hayang nyawang hungkul. Tapi renung geus ini maka ditu. Waduh karasa bedana hate. Allahu Akbar salat lohor di haram jeung ditanyak langsung beda jauh ka. Tanyak langsung Allahu Akbar motor ketinggalan. Cok di Mekah poho masjid ka imah masjid. Jadi ka imah teh reureuh tas capek cicing di masjid. Ari ditanyakan si osok kitu teh. Di mana capek di imah kakara reureuh ka masjid. Di Bali mau dicarikan pemajikan reureuh ka masjid. Ari aman cicing we di imah. Oh. Beda jeung di Mekah. Eta ka ihatoh ku doa Nabi Ibrahim. Doa mana Ibrahim? Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Aya dina surah Ibrahim aya. Aya itulah gampang sing can maca oge. Ngarah tereh lah kajina. Ayah we sering ulang-ulang akan keciri tar maca teh apa tak kitu akan mesti moga-moga hate jalmi teh jadikeun hayang kadinya kanu dicicingan ku kulawarga abdi di mana nalelengkog nu teu jadi naon-naon tanah tandus ngan deukeut Baitul inda baitikal muharram. Non maksudna dituna didinya Rabbana liuqimus shalah. Ujar mising hese ge dahar di pasantren cicing sia teh di ditu. Ulah inget ka imah pada loba dahareun sia. Tuh ajaran Ibrahim tinggal. Mata ibadah haji kurban eta simbol perjuangan ngemban risalahna Nabi Ibrahim alaihis. Patut ku urang dicontohkan. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geluan akur jeung syariat Nabi Ibrahim. Nu matak dina Al-Qur'an dijelaskeun ku Allah taala ka Kangjeng Rasul. Kumaha Muhammad tuturkeun agama Ibrahim itu kan. Maka dina tahiyat ge kama shallaita ala sayyidina eta hiji dalil bahwa syariat Nabi Ibrahim seueur sami jeung syariat Kanjeng Rasul. Eta wan dituna di dinya urang mapan di mana anak teh ditunana di nu loba dahareun. Kajenting tara salat. Lain Nabi Ibrahim mah dituna deket Baitullah. Eta bojona rek ngalahirkeun teh eueuh buahan korma daunna ge marurat dituna di dinya. Itu matak bebeja Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Naon maksudna Rabbana liuqimus shalah sugan we turunan abdi teh darek salat. Urang ge nyen imah teh tong jauh-jauh di pesantren di masjid. Ngan ulah deket we ngaganggu. Deket teh supaya ngaraji anak urang teh. Supaya naon sarolat anak urang teh. Belajar ka kiai tak kitu tujuanna. Ulah salah niat kan deh. Aya ngedeketan masjid salah niat ieu. Tara ari salat mah osok ka masjid dengan selalu teu. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kami ngawahyukeun ka anjeun Muhammad kudu turut kana millah Ibrahim, agama Ibrahim. Jadi patut ku urang dihudang wayangkeun simbol perjuangan Nabi Ibrahim. Sehingga bulat beulit na peucit nancep dina jantung nyaliarakeun amal soleh. Nah, eta belajar. Tak Nabi Ibrahim tapi Nabi hebat. Sakabeh putrana jadi nabi ngan hiji-hijina Nabi Ibrahim. Jadi pendidikan anak sukses, mendidikna sukses Nabi Ibrahim.
Sabab kurang sukses mendidikna kapribadianna Nabi Ibrahim cek Ahmad bin Sahal wa qalbuhu lirrahman, hatena selalu eling ka Allah. Tara boga tujuan kasalianti Allah. Urang mah salat salah tujuan, ka masjid salah tujuan, ngaji salah tujuan. Ka Allah tujuanan. Wa badanuhu lin niron. Badana diduru ku Raja Namrud. Pikeun sana. Ulah ngaduruk serangan ulah mah tuturuti ka Nabi Ibrahim. Aya ngaduruk serangan lain. Maknana tanwil, ridho sangsara asal keur ibadah ka Allah. Sangsara kan di dia ini. Oh sangsara dah hate mah teh geus di sawah. Ajengan kitu geuning anggeus ka jiti aing rek macul. Oh sangsara kajeun sangsara ge lah. Abdi ge ngadu ka Abah baheula. Bah, geus 40 pengajian teh sabulan teh ribu ya cici. Ngajawabna tikeun bae ripuh ge asal manfaat. Mun ripuh balas ulin sia teh cilaka eta. Ripuh teu boga duit beak dipake ulin. Awak gering sabab ulin wae. Eta manfaatna. Ripuh tapi ibadah ka Allah. Mata banyak hadis yang tersirat maknanya ketaatan kepada Allah walaupun menyakitkan, walaupun menyengsarakan, walaupun menyusahkan, walaupun merepotkan. Ingat, jangan putus asa, jangan kecil hati. Allah sedang memperbaiki hidup kita. Diomehan hirup kuat, ya aya nu tebih ngaos di aya. Nepi ka beak ongkos duit beak ting rek tepi balik ting moal tapi keur ngaji tong mikiran ongkos. Ribu tak ribu. Oh keun bae ribu ge daman Pak. Nah, gitu akan cek Abah ad-dunya daru ta'abah. Dunia mah tempat capek. Mulai senang Rasul kita sing senang. Mun gara-gara getol salat jadi senang Rasul heula lain ente. Aing tukang ngaji tapi sangsara, eureun wae ngaji ulah. Rasul kita jadi senang hirup. Mata cek Ja'far Shadiq mah di dunia neangan senang mah neangan nu teu dijieun ku Allah teh nyeun senang di dunia maka ulah neangan senang di dunia. Migawe nu manfaat dunia rek senang rek senang. Oh kan. Dia mau dengan duit hayang senang wah cilaka. Sanggeus boga duit poho salat poho ngaji ulin dah yang senang-senang. Lain rek dipake modal ibadah ka Allah. Tak gitu kan. Teh hebat kumaha tuh. Mata cicing di Mekah teh alus. Puasa di Mekah. Dina hadis Rasul. Puasa di Mekah sapoe sarua jeung 100.000 poe. Oh. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali salat. Dina hadis sejen mah di Masjidil Aqsa 1.000, di Masjid Nabawi 10.000, di Masjidil Aqsa 100.000. Aka. Hebat kumaha. Atuh da pantes borang abdal tarawaf di dinya. Urang salat lohor, abdalna salat lohor, tawaf bareng jeung abdal. Matak tawaf maka nafsu nyingsieunan. Aduh aing bawa balik deui, harurin kieu. Tapi plus ya asup lempang lohong di jero. Jika na hungkul ngaran teu akan aing moal asup. Padahal geus blus mah asup hayang ngelehkeun batur abdi zaman jeung Pak Haji Dede kan sup 48 orang kiaina 15 orang di Bandung can jeung urang dia abdi teh umroh berjag-jag kene ayeuna geus pakail-kail lalaki ti hareup ilungun pakail-kail lalaki awewe nuturkeun di tukang jiga rek ngagiringan jelema aduh teh sok mulai asup eta leungit kabeh beurun nyesa opatan
Kamarana itu ujub ceteng. Tawakal Allah, la haula wala quwata su beri ikhlas ripuh-ripuh gekeun dari teker ibadah ka Allah. Panaskeun bae lah. Ridho asup lowong. Menduaan jeung pamajikan lowong duaan urang. Lempang sekalian urang lempang mah aya sebenarnya. Ngan mimitina disingsiunan ku setan. Wah siapa teu balik deui. Waduh makan aing teu bareng jeung pamajikan murah kene. Wah. Cilaka. Tawaf nergo grego. Oh kakak. Abdal berang tarwaf. Oh kakak. Pantes rek teu barokah kumaha aya abdal bertawaf di dieu. Penting aotan. Ia berarti karena ahli inkisab kan. Tong nehan kitabna ya. Sekali inkisab. Katingali ku batur mah ka alam misal tuh. Alam misal Masjidil Haram. Abdal keur tarwaf. Mun abdal memahrayang jalma kan. Aotan penting tawaf. Matak penting ge. Tawaf teh ge jam 3 sugana jelema sarare pinuh keneh. Teu lowong-lowong. Cioreng katarik ku aotan. Wali aotan teh anu ngurus jihad. Opat wali aotan. Kaler kidul kulon wetan. Eta aotan. Opat pamimpin aotan. Ari muridna ari anak buahna mah ribuan wali aotan teh apa? Pamimpin opat. Ain bagian kaler, ain bagian kidul. Seperti gunung ge aya. Nu bagian ngurus gunung waliullah. Cekalo bitukan bitu. Cekalo aran kumaha cek wali eta. Tak cekali pulkan Allah hike 100 kali deui, kalahkan 200 deui. Cekalo wae teu dieureunkeun mah sok teu eureun ieu gunung. Cekali pulkan Allah hike. Wah Allah kabeh. Aya kan. Ayeuna keur perang ya. Oh, Iran jeung mana? Seraya saha nu ngarankeun? Liwali Allah nu ngarankeun. Aya walina eta teh. Wali punggah ngadukeun jelema aya. Sok sina diaradu sia teh. Adukeun. Bising kumaha ge terus itu. Negosiasi lah teu guna, negosiasi. Bising make Trump ge anggar. Cek Allah eureun kudu hese. Untang ka Allah urang. Itu. Dan kade sing hati-hati akan sadar diri. Aya Raja Dolim turun dibantai umat Islam. Sabab dibantai umat Islam aya 2. Aya Raja Dolim turun ngabantai umat Islam. Hiji alasan. Kaduana aya Islam sorangan geus teu bener dibantai ku kafirin. Da Islam sorangan geus teu bener nyekel Islam. Naudzubillahi min. Doakeun sing saroleh dulu urang ka. Ngadoa we urang. Tong milu perang ka ditu pae. Itu mah rudal anu urang bawa bambu runcing itu. Ulah nekat da kan da kudu sesuai atuh. Ngadoa we. Saha nu gagah batan Allah benar kan. Geus bae cikalau eureun aya waliullah teu riweuheun kiai apa tah. Aya tugas wali ye kudu diaradu ye geus anta we diadu. Abdalna tawaf beurang, penting autan tawaf. Lamun eureun abdal jeung autan tawaf di Baitullah jalema engke mal harayang ka Baitullah. Tak gitu kan. Ayeuna mah pan abrul-abrulan jika keur metu. Bener. Pan pika aya wacana teror kanu haji ti baheula ge tara. Ya geus muncak kadoliman teh Kang di dunia. Nu ari ibadah di teror. Tara moal duit loba dong haji mah Kang. Tutu nu ditumpahkan pengusaha rek oge nya teror naonana. Muncak kadoliman.
Akhir mah boro-boro nu ngahaji pasantren ge diteror. Awas ya mun pasantren kalinya. Wah ini pegat di jalan. Kan bisa jadi gitu kan. Geus muncak kadoliman mah di dunia. Tapi bakal turun Nabi Isa kan sajan Dajjal turun. Ya proses dunia. Tapi lain sak pajarkeun nyaho abdi ge urang maca kitab ieu teh. Ajongan nyahoan ya kieu mah. Lain. Ayeuna di mengaji syuur, abdal, beurang, penting, autat. Matak anu baralik ti ditu sakumaha riweuhna ge aya we soleh saeutik nya kan. Nya urang di Mekah bedanya husu jeung di dieu di Indonesia atuh da aya abdal deukeut di dinya ka urang. Ngan urang teh apal ting mana abdal teh ting babaturan urang. Teu nyaho urang sugan batur udud aing lain abdal eta. Batur mah abdal udud digaitar ka fitnah udud dari urang ka fitnah wae. Ek salat jeung henteu heula kagok udud. Kapitna tanya batur mah udud dia abdal aya ngan dihalangan udud ngaras teh jiga abdal da jalma bodoh mah lamun nyaho eta waliullah meureun dijieun pangeran mah kalau mah poho ka wali mah ingat padahal eta wali teh gagas teh pedah ku Allah digagahkeun nu Allah kabagian aya di makhluk Allah teh kan. Kelamun eureun abdal jeung autat nu marunga haji aramu kitu prosesna kan. Lamun geus 7 tahun eueuh nu marunga haji ka Baitullah akan Baitullah diangkat ku Allah. Engke teh jalma teh ka ditu teh eueuh ka Baitullah. Bari eueuh tapakna. Kitu engke kan awas. Tapi akang ulah kieu wah tenang euy can diangkat keneh we. Dari umur eta mah can bogoh pan eta mah Ka'bah teh. Ulah kena kiamah jauh keneh umur asa jauh. Tinggi raha urang. Ya mariwat dunya ieu mah akang. Jadi areuna nu ngaji ayeuna budak-budak. Ke abdalna geus eureun tara-tara wap di dinya. Tah jelema teh aremungeun ka dinya teh kosong we. Geus 7 tahun 7 ya geus 7 tahun Allah nu marunga haji Ka'bahna diangkat ku Allah ka langit. Eueuh Ka'bah. Jelema eueuh nu marunga haji Ka'bahna eueuh. Saya makana ge Ka'bahna geus eueuh. Lamun Ka'bah geus eueuh tuluy dilanjutkeun. Kang Quran ge dihapus ku Allah. Nah kitu Quran dihapus ku Allah. Engke teh Quran teh kertas unggul eueuh aksarana. Oh kan. Mengpeung aya keneh baca Quran teh Quran. Osok maca Quran. Ramun maca Quran jeung maca Quran. Mun berita Quran walah jiki ari akhbar mah dina Quran teh dipikir-pikir. Pangali itu zaman hubud dunia akibatna kumaha? Itu siru fil ardi teu ngadeng. Urtina Quran mah aya anu wah. Walah di WA-keun ka batur. Naon untungna sebenarnya? Urusan batu, urusan urang, urusan bener. Ke Quran dihapus, akang jang jileungit teh namus hate eueuh Quran teh kitu. Bodas we kari kertas unggul. Lain ningsieun ieu teh sok ajaran ke geura. Ulun hirup panjang. Quran eueuh ti Musa kari kertas unggul. Engke akhirna Quran dipupus ku Allah tina hate jelema. Eueuh nu inget kana Quran sahurup oge. Nu di dunya jalma poek mongkleng buta rajin. Eueuh nu inget kana kalimat Quran sakali mah. Di mana geus kitu akan turun Dajjal. Nah eta sanggeus turun Dajjal turun Nabi Musa maehan Dajjal Nabi Isa turun paehan Dajjal mata aya masa keemasan umat Islam memeh kiamat lamun Dajjalna sakadang Dajjal geus modar dipaehan Nabi Isa Islam masa keemasan
umur dunia di dinya teh diibaratkeun saperti jalma keureuneuh ngadagoan ngajuru anu geus cecel kita rek ngaju tak umur dunia segede deui berarti. Jadi karena kiamat teh saukuran awewe hamil tua ngadagoan ngajuru tah sakitu. Waduh tak gitu kan cing areling anu mumpung can dipupus Quran baraca nyan saur KDM kamari abdi ningalikeun dina pembukaan tilawah Quran musabaqah cek KDM teu penting jadi nomor hiji juara harapan teu penting dilombakeun Al-Qur'an teh supaya ya sinergi Quran mah jeung masjid gitu. Ari Quran ditalaran musabaqah ka hiji, ari masjid kosong. Kade itu diharapkeun gitu. Naon sababna nalar Qur'ana tadi masjid, mata ku alus mah ngaji di surau cek DM. Ngara ari inget ka masjid nu katalar Quran, nu teu katalar ge atuh ka masjid. Ya marmah ari Quran katalar ari ka masjid tara. Waduh lain eta ingun dihareukeun teh. Ya teh dunya ngampar teh hamparan makna Al-Qur'an ieu teh. Waduh aing mah nya eleh gubernur. Ingat kan. Aing kiai mah eleh gubernur. Oh kan diajar urang tafakur kan ka sajeroan makhluk. Kita gubernur ge geus tafakur ka jero. Quran dibaca cenah ari solokan dicocokan guru. Eta teh sinergi jeung Quran. Katalar Quran. Wala tuhsirul mizan, malah sayang gede bati di kiloan di Quran. Atuh paling pahing ke lila-lila dibungkus Al-Qur'an. Lamun Ka'bah diangkat, Quran dipupus, turun dajjal dipaehan ku Nabi Isa, kiamah geus deukeut. Eta tanda kiamah anu besar. Saukuran awewe ngadaguan ngajuru geus hamil tua. Nah, gitu. Di bejaan teh urang teh ngarah inget kana mamon. Dalam majalmah kudunya teh sabab teh inget kana mamon. Mata Ibu Aisyah naroskeun ka Gusti Rasul aya nu dikalebetkeun kana golongan jalma nu maot syahid tapi teu maot tapang perangan. Aya saur Kangjeng Rasul saha nu sampai sapeuting inget kana maot leuwih daripada 80 kali. Oh, ada urang sabaraha kali? Yes. Mikiran duit teh inget. Bener, keur nyomponan kahayang urang. Serungkan dunia. Kan ngajak abdi diterangkeun ngarah areling geus disere. Da abdi ngaharupkeun sadayana are nu teu eling mah karek diturungan. Ngadoakeun kanu ka mereka da tas pagulang tah jeung abdal di ditu tawa. Beurang autad peuting abdal, peuting autad beurang abdal. Oh. Nya tas papangih jeung abdal. Urang ge ulah jauh-jauh jeung abdal jeung guru sok rendah hidang meuseunnya. Ada doraka teh inget aing teh tas ti guru. Ya aing dia papangih jeung guru aing geus malindo mah. Inget. Bener. Tak itu mata kudu inget ka guru teh. Supaya eli. Ah gitu. Tapi kade ingat kana maot teh salah akibat. Ingat kana maot akhirna jadi lemah. Hirup ulah kan kudu meungpeung hirup. Tah eta. Ieu mah ingat kana maot teh jadi lemah. Cek wajikan atuh usahakan teh boga duit mah bisi maot isu ge aing cicing geuning mah. Salahnya eta masalah ingat kana maot teh kitu. Hirup lu tidak takut mati, kan? Namun hirup
takut mati tidak usah hidup. Nabi Ibrahim teh akan jadi orang hebat teh sabab hiji makrifat nabil jami ka Allah. Persetan dengan akibat. Nu penting mah aing kudu taat ka Allah. Kaduana berkorban demi perjuangan risalah. Eta jadi hebat. Tak lamun urang geus ngaku iman ka Allah kudu sanggup berkorban demi perjuangan. Harta urang geus dipake sakumaha keur berjuang ngabela agama Allah. Tanyakeun ke diri urang kan. Daripada isukan ditanya ke malaikat mending ayeuna tanya ku urang. Lumatak aya bahasa akan hidup itu perjuangan. Kalau perjuangan harus dibayar dengan pengorbanan. Kalau kamu tidak sanggup berkorban untuk perjuangan, tidak usah hidup dan kamu tidak akan pernah hidup. Sudah mati sebelum mati. Bener kan? Mikir sorangan kang di bumi ke ulang aing pae cenah. Ari batur mah geus maot ge hirup aya ari aing mah maot geus pae teu guna keur batur hirup keneh kumaha geus maot. Ari riweuh hungkul hirup ge ka batur. Lain mere manfaat ka batur. Tah kitu. Nepi ka unu datang ka urang teu guna ceuk batur hirup urang. Berjuang. Di mana berjuang sanggup berkorban. Hayang boga ilmu geus sakumaha pengorbanan terhadap ilmu. Wah, kitu akang. Benar. Jelema sanggup berkorban. Berjuang pikeun ngasilkeun ilmu. Sanggup berkorban teu moal hasil ilmu. Kitu. Mata ku abis sok dicontohan. Ulang teu kurban. Bukan duit, tapi udud kebeli. Ari berjuang ke udud mah bisa eta. Padahal mahal mana udud jeung kurban. Ari amun saminggu 100, satahun sebenarnya 48. Mun 4 juta we taruh 800 ke udud. Karena udud deui mah tinggi. 4 juta 4 kali 7 seberapa? 28. Rada gede sapi teh 28 juta. Benar kan? Eta 100 sabul saminggu. Ari udud mah 100 saminggu teh. Moal tuh. Jadi mahal keneh udud. Tapi udud kaburu, kurban teu kaburu. Hayang buka ilmu teh sanggup berkorban. Batur mah indung bapana usaha teh. Hulu dijieun suku dijieun hulu. Dibikeun ka budak keur biaya supaya hasil ilmu. Ieu mah henteu ulah ngaji samalah, beak duit aing keur udud. Geus macul jeung aing insyaallah belah budak mah saumur hirup. Sabab teu berani teu kurban ke korban. Berkorban untuk perjuangan. Akang boga usaha sapoe ayeuna 500.000 hayang boga imah. Berjuang akang benar. Berjuangna kumaha? Rada eureun udud. Dipake nyeng celengan keur nyieun perjuangan eta teh akang. Geus lah jalma teh berjuang mah moal hasil. Batur teh kang jadi orang hebat teh sebab berkorban demi contohna Nabi Ibrahim alaihis budak dipenci hate pikeun Allah awak diduru harta wa maluhu lidaipan harta Nabi Ibrahim keur tamu lain ngadaguan tamu ya duit keur tamu takwil manana lain kitu akan didoipan ari tamu teh batur lid. Jadi lain keur nyomponan kahayang nafsu tapi keur berniaga dengan Allah. Teangan duit berniaga dengan Allah ka mana ceuk Allah nu leuwih
mata karek meulikeun duit teu mikir heula ieu manfaatna jeung ieu ya. Ulah mikir aing hayang naon. Tapi ka mana nu leuwih iman caur Allah. Ta eta berkorban untuk perjuangan. Tah kitu ajengan gen beka eureun udud bisi ngecor teu anggeus. Mun pake udud mah muji Samsu, wah ududna beak pake udud. Ngaji udud beak. Mal anggeus tuh. Mal bisa mere fakir miskin nu dahar teu boga lamun udud wae mah bener. Ya sakieu teh ladang eureun udud ieu. Salah aya nama vulgar we lah. Pongan teu ngarti wae jelema. Geus kitu Kang. Aduh panjang teh ngaos teh tuh setengah satu segitu nya Kang. Punten kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.